Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man alima azzi an hamdi. As'aluka bi'aqmali hamidika alladhi kasabta lahu an haqqi asma'ika wa sifatika wa taqwaika tajalliyati dzatika wa arafaka ma'rifatan taliku bika malatika wa alhamduhu idzaka min muhamidika ma lam tuhimu ghairah kama satuhimuhu zalika mudha'afan fi yawmi dhuhuri fazadaniyatihi allati yaqulu biha dhuhuri alati yaqulu biha dhuhuru madhuriyatihi antusoli wa tusalim alaihi salatu wa salaman la iqaini bika malaikal aqdas ala wujudi ambas wa anta ma bima turiduhu min syaraifi salawatika wa salamika dawaira wujudi khisi wujudihi ma'nawi wa ma yatalaku bihima min alami khulqi wa amal hatta la nada'aya rabbana akhada minna anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika wa solihi ibadah wa solihi ibadika illa wa qad samanuhu tamimu bidalika fadul azim ilahi anta maksudi wa ridho kamadhubihi atini mahabataka wa ma'rifataka wa atini ma'akamana ila ma'rifin hadha kita ta'atika ha'umu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majidus Sabimu al-Majlis atanu katujuh. Qala radallahu anhu paratus nadawu sahatu asyabul qadir ajalna qadallahu sirahu bi yaumil akhadi bi robati dina dinten ahad dina tempat atau dina ribot dina ribate tempat cicina atau tempat tinggalna jadi tempat tinggalna tuan syekh saiki asal sawali dina tanggal kaping 17 dina bulan Syawal Sabiul Asal 17 sanatan khumsin wa arba'ina wa khumsin atin ya dina tahun 5 jeung 40 atau 545 Hijriah ngawitan ieu muslim kalawan maca shalawat ka Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad oge naon dirajinkeun ku doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqbil alaina sabran jeung mugi ngucurkeun anjeun kakana anjeun dirinya ka Allah alman ka kami sadaya kana kasabaran dipeta kasabaran teh sebab sabar itu sulit. Orang lain sekarang itu banyak berbicara tentang bahwa sabar itu ada batasnya. Malamun sabar batas, lain sabar eta mah. Balikeun ka mana batasnya itu sabar. Segala apapun batasnya itu sabar. As-sabrul munajjin, yang sabar itu pasti akan menang. Sabar teh tilu sabar kana kamaksiatan, sabar kana parentah, kana kataatan, sabar kana dina musibah, kataatan, kamaksiatan. Wasabit abdalana jeung netepkeun Gusti kana naon kana teh abdi sadaya wa kasir atau akalana jeung mugi nyeukeun atau Gusti kana maparin Gusti pikeun kala sadayana wazudna syukru alaihi jeung mugi Gusti maparin rezeki ka kami kasadayana kalau bisa nyukuran percuma urang boga dikeun teh datang rezeki tapi urang teh bisa syukur tadi teh anu asana datang duit ka urang teh urang teh bisa syukur inna azabi lasyadid naudzubillah min dzalik sabab dengan cara kita bersyukur maka kita akan bertambah ya ila akhiri doa sampaikan karena doa cek ini di tina ieu wasiat Tuhan saya ya qaumi hei kaum kami jadi maksud kaum kami teh kaum tasawuf para sufi isbiru cenah prek atau prek anjeun kudu sabar fa inna dunya kuliha apa tuh masuk
musibah karena saestuna ari dunia teh eta tempat bencana jeung panyakit. Ieu teh tuan saya jeung musibah. Wa nadiru min hadzal dalika jeung ari anu langka atau nu jarang di dunia eta selain tina sakuma anu ditutur atau teu musibah mami nikmatin ila wa bi janbiha nikmat. Henteu aya tina hiji nikmat kecuali eta digigireun eta nikmat teh aya bencana. Ingetkeun aya nikmat ku ain aya nikmat. Ari nikmat mah kanikmatan, ari nikmat mah bencana. Jadi ulah salah. Urang mah dipasihan nikmat menihan siga saara pada salah non nikmat teh nasib. Nikmat artinya apa pika bencana itu lamun nikmat kanikmatan itu nikmat nikmat ya. Jadi dia nawan wa nadiru min hadzal dalika jeung ari anu langka di dunia eta selain tina sakon ditutur atau itu musibah ma min nikmatin illa wa fi janbiha nikmat henteu aya tina hiji nikmat kecuali eta dina gigireun eta nikmat aya bencana. Gubrak duit ka urang 1 juta maka bencana ge bakal sarua 1 juta kasieun urang bakal 1 juta. No kasih 1 juta, sieun duit urang 1 juta. Beda pan kanikmatan kalau duit 1000 jeung 1 juta. Sekalian mah cenah duit 1000 mah teuing murah ge. Kamana murah duit 1000 teh bodo teuing kan. Kieu tadi mah gorong kok penting zaman itu teu si barang. Colong si uculuk dong si barang murah. Gubrak duit 1 juta. Kok gitu ongkong gitu. Neangan dukun langsung apa dukun hayu. Cek dukun nanti ieu si ucup. Oh, si ucup dari teangan gitu kan. Jadi beda. Ini kanikmatan lagi. Kan tujuan urang nengan nanti kehidupan dan dunia seperti kasar nanti tujuan urang hayang menangkan ketenangan. Ayo lamun misalkan bakal dibahas ketua saya. Ayo lamun sakur-sakur perkara eta cek urang rezeki tapi teu meunang jadi ketenangan ka urang berarti lain rezeki. Ini musibah jadi nikmat. Baca bener tadi ketuan saya bahwa digigireun eta nikmat aya nikmat. Digigireun eta kanikmatan aya ka musibahan. Musibah nu boga mobil jeung musibah teu boga mobil sarua teu beda. Anu musibah nu boga pamajikan hiji jeung pamajikan opat musibahna gedean mana? Pamajikan opat cing tarik opat gitu atuh kudu ditinggalan. Kumaha tipe maka opat gitu kana sekiranya. Da ieu. Terus lagi naon? Mamin parhatin ila wa hatta henteu aya tina hiji kabungan kecuali eta sapa kabungan aya kabingung. Kubra bunga alhamdulillah ya Allah ya Rabbi abdi dipasihan urang kali deui bunga pada celah rakyatnya aing nambahan beban ieu. Aing duit asana cukup 50.000 kudu nambahan 20.000 sabab aya budak hiji. Tah eta dunia ngaranna teh. Ini tuh ase ngagambarkeun secara jelas. Tadi tak digigireun aya nikmat, aya nikmat ya. Oke non digigireun ti parhah eta aya tarhah. Mun aya parhah kabunga aya tarhah kapusing kabing karudeg gitu kan. Itu asal bisa nya kata-kata gitu kan. Mamin pahatin ila wa maha tahah. Ya Allah bingung we. Bingung naon teh? Teu boga duit. Teu boga duit. Berarti kabingungan hiji nyata naon? Teu boga duit. Kubrak teh duit cibarat teh ngalamun nangkep teu kieu. Datang misalkan kamu cu gitu. Ayo. Misalkan naon? Naon? Arep kenaon bingung itu boga duit. Ya menta atuh ka Allah, menta gitu. Kubrak Allah dibere. Nu tadi kabingungna urangan hiji teu boga naon? Tebuka duit datang, loba duit datang ke orang. Makanan kabingna jadi loba. Ketika orang geus nerima duit, duh aing kudu mereka ditu sabaraha, kudu mereka di sabaraha, kudu jamba ka urang sabaraha, kudu setoran motor sabaraha, kudu bayar listrik sabaraha, setiap jam jadi bingung kalau di rumah. Nah cek tuan saya cenah naon tadi teh, kade hati-hati. Mamin parhatin illa wa ma'aha taha. Henteu aya tina hiji kabunga kecuali eta teh kabunga aya kabing
kabingung atau kasusah. Oke lawan cituan sih mamin saatin illa wa maha doikon henteu aya hiji kalonggaran kecuali eta kalonggaran teh kararep iya henteu aya hiji kalonggaran kecuali eta kalonggaran teh kararep atau kasampetan. Makanya seperti nafsu dunia hayatikum prek-prok gitu kudu masihkeun aranjeun ka dunia kana kehidupan lahiriah anjeun. Maka dunia cek we kuleungeun merisapkeun kana hate bahaya. Mungkin tadi nu tilu teh bakal berlaku ka urang dalam dunia mah. Watanawalu asamakum minha bayar disyar'in jeung kudu ngalap anjeun kana bagian-bagian aranjeun tina dunia kalawan syariat kalawan make aturan agama teh rezeki anu hal udah mah usaha nu lempeng lah ulah nu berbentrokan jeung hukum tenang dah. Tapi kalau kalian sudah berurusan dengan hukum pabulir mungkin ya katakan hindari kana naon kana urang ketika berbisnis itu kan berbisnis itu luar biasa hebatnya kudu mau makan ya, tapi kan hasil bisnis anu bener zaman ayeuna ya kontraktor mata ayeuna kunaon misalkan itu loba geruduk ku KPK gitu kan geruduk ieu misalkan pengusaha swasta terus berarti nu teh dari pemerintah si barat itu bagian kepala lelang bagian dari pemerintah supaya orang hayang menang eta lelang jeung nyogo kasih kasih barat teh. Nu kamari kan jambatan Cibadak Pamurian tuh korupsinya luar biasa kan. Di notana dilebih-lebihkeun atauna barang anu can sakuduna can dibeli geus dibeli berjeuh barang kanyawan nu KPK. Barang itu luar biasa. Urang mah usaha kana itu lah. Temurang misalkan dagang sing jujur tenang di cuma urang menang duit cantik ge eueuh bertokan hukum daripada urang menang duit loba tapi harudang ada apa? Asyik ikannya kawan sih itu sih. Tadi cek tuan saya. Jeung kudu nyanda atau aranjeun karena bagian aranjeun tina dunya kelawan dengan syariat aturan agama. Halalnya halal, haramnya haram. Pigawe anu halal jauhan anu haram. Gitu. Fa innahu huwa dawa'u fi tanawuli ma yukhadu minad dunya. Karena saestuna eta perkara syariat eta manehna syariat eta anu jadi lando obatin halnya nyanda perkara anu dicokot manehna ti dunia. Jadi ieu teh ngarupakeun sarah nya. Itu kan buku teh ditulis ke muridna. Ya perkataan tuan saya anu ditulis, terus kalian nulis. Kita dijin kitab dah kita berarti paturobani kaum tuan saya ditulis menjadi muridna berbentuklah kita paturobani ya. Misalkan contoh kalian si bapak ngomong si uraykeun dia hikmah bapak dani nu kahiji ieu dina pengajian poe ieu dijin kitab sampai ayeuna bukuna abad kitabna abadi di marahang dieu. Maka naon ieu syaduk nanti tuan syaduk qadidan qadallahu sirahu dina pangawasan dinten Ahad 17 Syawal 550 Hijriah dia nanti di tempat anjeunna dumasar kana tulisan muridna. Kuna alasan tuan saya nulis atau nanti kana ieu urayan tuan syaduk qadidan ningali kaya umat manusia anu sering puyeng, sering stres, sering putus asa. Serangan ujung sering salah lampah nanti. Non dinamika yang harapan dinamika kehidupan dunia mata coba pakai dunia mah peteng poe siga bener pada salah. Antara halal jeung tipis teh halangan hiji antara halal jeung haram teh benang tipis antara halal jeung haram teu beda jauh siga bener. Dan dinamika kade orang siga tenang santai itu bisa kalian apalagi menginjak itu pabelit kalian kamu orang mengusahakan selektif pisah iya halal itu indikator orang sok ada hati anu halal babari karena ibadah babari karena amal ya tetap rangke semangat kamu kalian udah ada perkara haram hese zikir wegah sholat wegah tetap jadi indikator sok kemudian di dahar kurang jadi gede itu atau ke perkara kanu subhat ngalaman ke kan ibadah teh mata dina aturan urang ulah kanu haram ge kanu subhat ge teu meunang kemudian kana perkara anu haram
kurang kajengkeun aing kalaparan daripada urang ngadahan nu beak kebarang anu haram sabab bener mah dasar geudeung ditumpukeun urang ngadahan nu haram rek naon coba kitu jadi kajebak urang kitu nya tamat nanti tuan ieu tujuanna nulis kana ieu makalah atau kana ieu wasiat sabab ningali kaya umat manusia anu sering puyeng, sering stres, sering gampang putus asa, jeung sering salah lampah nalika hadapan dinamika kehidupan dunia. Umat manusia sering kajebak kedua hal. Ieu sering kajebak ya. Sok tulis dina kitab naon. Umat manusia cek tuase tulis dina kana. Umat manusia sering kajebak kedua hal. Cek tuase. Kahiji pokok nalika dirina senang eta kajebak teh pokok nalika dirina senang nu kaduana manehna naon sering ngarasulat atau putus asa nalika disabar ku musibah cituan saya jadi tadi dia cituan saya urang nulis ieu kana risalah subhanallah sabab umat manusia sering kajebak kedua hal pokok karena diri nalika senang jeung sok putus asa nalika disamperkeun ke musibah ku sabab kitu ieu urang ditulis salaku suhud nasihat atau kuliah rohani pikeun ngomean tauhid sareng mental sari zaman nu teh nu mampah nu diridho kana Allah ingetan urang belajar tasawuf kudu sagawani sagala ninggalkeun lamun pucuk boga pasantren hayang belajar tasawuf eueuh ke pasantren picun pasantren lamun barak misalkan seorang pejabat seorang birokrat atau seorang pejabat pemerintah lamun misalkan belajar tasawuf picun eta no jabatan aja pemerintah lamun misalkan tepika seorang yang orang kaya yang belajar tuh picun eta kabeungaran Bapak sering ngomong gitu ngajeng hok atuh cik aing berjuang ti baheula hayang bangun pasantren hayang boga jabatan ieu bela anak naon hayang arek belajar ilmu tasawuf kudu dipicen lain dipicen kitu hartina picen dina jero hate karak asup kana dunia suci lamun masih kena membawa keluarga mah hese dumet kan sabaron tadi teh ai eta tasawuf mah urang sebenarnya mujadatun nufus masalah hati urusan gitu makanya tuan saya di dia nulis selaku suhu pun nasihat catatan atau kuliah rohani dikeun ngomean tauhid sareng mental sisalik teh jalma anu nuju lumampah kana ridona Allah sasaranna saha ieu tuan saya nulis ka dieu nu kahiji nyata secara umum nyata jalma mukminin wa mukminat nya sakabeh jalma anu iman anu masih kene hirup di dunia sareng kedah silih pikasabar nu kaduana sisalik si muridin jama-jama anu keur diajar suruh maka sangkan teu gampang kapendam ku daya dunia ya. Maka itu saya kan tadi penulisnya itu saya itu penulis mimitian doa nyata kalawan sholawat ka Rasul ngalah berkah tabarukan sabab urang sanad kailmuan urang kudu sampai kana Rasulullah kade kalian satiga tikau kalian nanti ditakdirkeun ku Allah kalian nyokot tadi teh aya aya teknologi AI ya ketika itu bapak pernah nyobaan ngalogat kita pakai ayat acapru kan itu nanti beda walaupun hatinya bener tapi beda pemahaman merasa tidak orang kudu boga guru teh kitu lamun sanaja lamun guru urang can ngajarkeun kita can ngijazahkeun maka urang mah wani-wani itu mau ngajarkeun oke ditutup oke dibuka ieu majelis ku kawan doa babrid alana sobron maka tuase ngawitan majlis komentar sangkan kesabaran diborolokeun atau dikucurkeun secara lubak dibu sanes saeutik sabab modal utama kehidupan dalam dunia tuase nyata sabar gitu jeung tetepna pancanaan atau sukudu istiqomah dina keimanan sabab cek tuase fa inna dunya kuliha apa saya itu saya negaskeun yen dunia mah karakter dasarnya tempat ujian, tempat ripuh, tempat galih, tempat musibah lain tempat leha-leha urang cicing. Lamun aya di dunia anu tenang tanpa masalah eta mah nadir, ya. Nah, pisan lah itu. Maka
di dunia oge urang di alam kudus kita berlaku hukum papasangan awewe jeung lalaki beurang jeung peuting bulan jeung matahari itu. Makanya kecituan saya mamin nikmatin ila wafi jamiha nikmat. Di dunia mau ayeuna 100% dina jero nikmat aya potensi fitnah. Maka dina jero kabunga aya non aya benih kasusah. Dina jero kalonggaran aya kaharapan anu nyumput. Ieu papatuan saya. Sok dina kehidupan kalau sudah ieu. Dina nikmat aya potensi fitnah. Dina jero kabunga aya benih kasusah. Dina jero kalonggaran aya kaharapan anu nyumput. Kumaha caranya harapan dunia? Atu dunia hayatukum cetuan saya masih rumus supaya orang teu kajebak ku masalah eta, maka pasrahkeun jasmani diri urang pikeun aktivitas dunia. Melalui pakasaban, ikhtiar, melalui rezeki, tapi nalika metakeun atawa nyandak bagian dunia, nya tahta sawab eta kudu make hukum syariat. Sabab ai syariat teh ubah sampai orang dunia teu jadi racun ka diri urang. Maka Gusti Allah Subhanahu wa taala kan tadi dia dina doana Rabbana afrid alaina sabra wa sabi adamana wa sunna ala qaumil kafir eta sok aya dina doana. Khataman dan zikir cenah anu eta. Ita Abah harus mencapai sampai ke makom ini teh sabab Rabbana afrid sabron wasabbit Rabbana abdik alaina sabra wasabbit aqdamana wa sunna ala qaumil kafirin. Yang nek jama-jama kafir teh kudu munafik tulung ti Allah. Gitu. Jeung urang teh mah kasabaran teh urang kudu luas jeung saeutik. Tadi kas urang kudu harus melampaui kesabaran ti luru. Sababna tadi di dunia urang pasti nanti Allah janji dina Al-Quran walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami pasti cek Allah pasti nguji ka anjeun sababna urang hidup dalam dunia ge di akhirat mah mulai ujian di moal tinggal panen gitu ku saeutik lain kula bade uji nanti urang teh ku saeutik kasieun ku saeutik kalaparan saeutik kakurangan harta saeutik jiwa ku saeutik ujian nanti bumbu kalaparan gitu. Maka cek Allah wabas siri sobirin jeung pasihan kabar gembira pikeun jama-jama nu sabar tadi supaya orang bisa menjalani Al-Baqarah 155 maka orang minta ka Allah dengan Al-Baqarah 250 sabab tadi janji Allah teh Al-Baqarah 155 supaya orang bisa menjalani Al-Baqarah 155 bisa bertahan dalam ujian Allah, minta Allah Rabbana abrig alaina sabra wa sabbit aqdamana wa sunna ala qaumil kafirin. Kan cek Rasulullah SAW ad-dunya sijana mu'minina wa jinnatu kafir. Ari dunia teh penjara ke zaman iman. Jeung surga jeung jama kafir. Jama mumin di dunia ibarat ke edina penjara gitu kan ya. Sabar manehna kudu nurut kana perintah Allah ketika boga rezeki maka tadi teh di balik rezeki ada musibah gitu kan. Jama mumin di dunia ibarat ke edina penjara. Cik Rasul teh sabar man calon makin disebut penjara sabar manehna kudu nurut kana perintah Allah ketika boga duit supaya make duit dipake hambur-hambur dipake hura-hura dipake itu dipake ieu. Kudu sesuai dengan syarat kudu nahan hawa nafsuna sabar dina cobaan jeung teu meunang saka hayangna kitu. Terus bage sedangkeun jama kafir ibarat ke di surga sabar manehna bebas nuturkeun hawa nafsuna ketika boga duit bebas dipake judi, pake mabuk, pake perkara nu haram. Sata terpercaya karena ganjaran jeung hukuman di akhirat. Gitu. Ge contohna aya jama mukmin aya meunang duit loba tapi embung korupsi, embung nepotisme, embung nipu kabatur, jeung riba sabab sieun ku sanajan hese hirupna manehna sabar, tah eta teh ibarat keur di penjara ku aturan agama ribu dalam dunia teh ya Allah. Abdi kudu nuturkeun jalan Gusti makan perkara nu halal hese ada usaha teh. Batur manggus kabuli naon urang mah sakieu. Eta ke di penjara urang teh sing sabar teh. Sabab penantian kita nanti di akhirat hidup kita akan menjadi senang bakal dibalikkeun ka Allah.
Ayeuna jangan jama kafir hidupna beunghar, mah bebas boga duit teh arek jajan ka oyo, arek minum khamar, arek judi, arek zina, arek aku keuna we teu nutkeun hawa nafsuna. Hirupna siga keur di surga we di dunia teh. Sagala kacumpuan. Tapi lumayan tobat untuk tobat serta mau tina kekafiran, maka kesenangan eta bakal beak tuluy diganti ku siksa di akhirat. Ieu maksudna Tuhan se mere ilmu sareng kasadaran yen dunia mah moal bisa dijadikeun tempat istirahat anu sampurna sabab dunia mah tempatna capek, tempatna ikhtiar, tempatna moal tempat murni urang mah engke di akhirat. Tujuan anu Tuhan se sangkan jalma mukmin henteu stres, henteu gampang kecewa, jeung henteu putus asa, oge tetep boga taming. Nyaeta naon syariat dina ngajalankeun kahirupan sapopoe tingali haram gitu kan. Makna naon secara hakikat, secara teh Tuhan se ngajarkeun. Anu teh ngajarkeun ka urang makom ridho jeung makom sabar. Hakikat dunia teh sabenerna mah titipan, eueuh urang kabeh oge tong renung dunia anu di imah urang. Awak nu dina diri urang ge panon jeung panongkona tadi titipan ti Allah engke panongko urang bakal dicokot, ceuli jeung pangdengena bakal dicokot ku Allah. Bakal jadi budak di urang teh. Lamun urang ngeundeun dunia dina hati urang bakal hancur nalika dunia leungit. Itu leungit duit teh sampeukeun ka ini kadukun. Itu orang ingat ke eta teh Allah. Urang mau nyari hati teh teh Allah tuh kanggo gantian. Lamun dunia ngan saukur dina hati mah tetep gumantung ka Allah. Maka dunia mah moal bisa ngarusak hakikat keimanan urang, ya. Maka dina hal nikmat jeung mamalah tadi teh cek Tuhan se di balik kenikmatan ada bencana, ada mamalah, ya. Seseorang anu meunang jabatan luhur eta kanikmatan atau kebenaran. Lamun teu dibawa ku leungeun syariat, eta jabatan bakal mawa manehna kana korupsi atau kasombongan, jadi mamalah. Nu kadua contohna dina hal dibalik kebahagiaan ada kesusahan. Variasi kehidupan rupa-rupa warna-warna kehidupan bisnis atau rumah tangganya ayeuna teruntung jeung bunga parha, maka isu pagi itu bisa jadi urang kerugian atau cocoba keluarga atau tarha. Maka jamaah anu paham dia nasihat moal ruas tur moal stres moal depresi moal. Jadi tadi tidak ada 100% bahagia situasi. Di balik kebahagiaan ada kesedihan. Jadi di balik kebahagiaan ada kesusahan. Di balik terus tadi di balik kenikmatan ada bencana. Jadi tiap ubarna supaya orang henteu kitu henteu stres tina naon pake we situasi jalan syariat tuturkeun we kumaha cek agama. Ulah cek hawa nafsu karena orang tenang itu. Maka naon hikmahna ketika orang nurutkeun kana ieu papatah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani qadallahu sirra nu kahiji urang moal gampang katipu kesing dunia anu katingalina endah seperti gunung katingalina indah di kajauhan hayang urang ka ditu pas hari itu mah komo urang bisa naik ka gunung gede tektok teh bolak-balik eta sabar aja paling jalur yang paling sulit untuk naik ke gunung gede jalur resmi, ya. Jalur resmi itu yaitu jalur yang naik ke yang benar jalur Salabin tanah itu lebih panjang. Beda jeung kami jalur Cibodas, ya. Terus oge hikmahna syariat Islam lain pikeun ngahesekeun hirup manusia tapi sabalikna syariat teh nyata naon buku manual atau safety handbook gitu kan. Safety handbook teh naon buku panduan keamanan sareng manusia selamat dunia akhirat. Nu katilu hikmahna naon sabar jeung syukur ngarupakeun modal utama jeung dua janji anu kudu saimbang dina lembah kahirupan. Jadi kesimpulanna naon? Ieu mah disukatuju dina paragraf awal ngarupakeun konsep hirup realistis Islami. Yaitu Syekh Qadir Jalani ngajak urang sangkan ulah mimpi manggihan katenangan anu murni di dunia tanpa masalah. Mimpi lah. Kunci keselamatan dengan hiji prak pigawe dunia secara dohir. Tapi lamun rek mutuskeun jeung nyandang sagala perkara wajib ngaliwatan filter naon syariat. Bener teu, salah teu, haram teu, halal teu. Kalawan cara kitu maka dunia sebagai tempat walahi bakal robah bakal jadi ladang ibadah keur urang di akhirat. Wallahu bisawab. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli ala